Sambung pagulingan iya sepi papetetan samya murag Samia murah aling bing lanjar manis sakilatan cakatigas kumangsa geus banglus lampahipun Bima Arya Bima utawi Raden Bima anu ngagedeg ngajuk-juk sela bengkah teneng ludeng hanteuringrang dina ngabelaan sasama hirup itu kaya nama serius doh iya ge di marga sopana marga jalan sopana las pringganding ansala iya ge ari kalabaka teh antek-antek lain hiji lain dua malah puluhan aya nu diutus ku ye kalabaka pikeun nage janjina Ijrapa nyusul Ijrapa ke kampung ahli cakra itu kayana nyata tangan kanana duh anu kakasih nanyata kala nyungir diwali parantos jigra-jigra kemanikan praptakat sia-sia tuh airing sedanten wadia bala tamah hangkut buta hinggi kepapak dening pentrung ledia alik
bangsa Diu. Ya Baraya bangsa Denawa. Ya pamili bangsa raksasa. Aya naon gula. Hayu. Orang salarya sapiulungan pikeun nagih janji kasih jelapa. Sabab dago-dago kudunungan urang nyata kalabakan teu nolol tasih kurang ajar. Wah hege. Kumpul. Iya hege. Gula mangga. Mangga deui. Joget getret teh kulan aya naon. Mun alah. Pake jeung gagaro pelangkakan eta. Ateu meureun. Mun urang mah diangir naon sing sehat. Dararamang sadayana. Aya pangesto. Kulan. Aya pangesto kulan. Nuhun Ari Damang mah. Kumaha salira Damang? Cekal. Nuhun atuh. Eta enjing keneh bade angkat ka mana kulan? Jadi tukang kiridit ayeuna mah. Kiridit ke naon? Tegang janji. Rek nagih janji cenah si Ijlapa bejana poe ieu cenah pada lohor terek masakeun sangu 2 padati. Oh, kanggo saha teh? Keur dunungan. Oh, dunungan Alabaka. Ada dunungan mah beuki daging jelema sarua jeung uing. Oh, kanibal atuh. Kabina-bina teh. Jalema-jalema. Eta daging jelema teh aduh paling beuki nama kana tungirna. Atuh darah. Aduh, luar biasa. Rangu tungirna mah. Kana naon? Boro-boro asakna atah naging ngeunah eta tungir jelema. Aduh, eta seri. Aya kabayang deui eta aduh rewek mah. Naon kabayangkeun? Kana pujitna. Alah. Heeh. Pujitna goreng sing garing. Goreng sing garing eta pujit teh. Geus garing tuluy dipais. Heeh. Make surawung. Make bawang beureum. Cocok. Atuh ditambahan ku sereh. Aduh sengit. Purlukan kamper saeutik. Banyu rek ku oli rem. Aduh Gusti nepi ka teungeunah teh ya. Cocokeun kana lomari kana. Heeh. Teuneun sisi jalan. Kageleng ku ojek keprok ya ingeun. Moal teh nikmat teh mah pujit teh bener. Nu ngeunah teh keprokna we neuleupaeus kageleng ojek. Heeh. Taulah. Osai. Bari ngajak-jakeun awak ye. Etang olahraga. Etang olahraga we. Pangalusna. Awas. Sana. Di kantungan. Kata. Utamina, ulang hirup, utang lampa, saat Dicengklak juring. Saha eta tuh? Lain-lain tahun-tahun. Ila teuing atuh. Tapi kan gitu. Malah kaca. Ya babaturan mabok ngagoler tengah jalan. Bawa ka ditu.
ulah pika sabeleun tatangga mabok kanu mabok kalah dicium balaga hayang katangar ajragan bari mabok hayang katangar sedangkeun ari mabok teh ku agama diharamkeun ku nagara teu meunang balaga hayang katangar ku Pak Aher hayang katangar ku Bapak Aher Bapak Gubernur Bapak Ahmad Heriawan hayang katangar ku Bapak Bupati hayang katangar ku Bapak Bupati hayang katangar ku Bapak Dadang Nasir hayang katangar ku Haji Nana balaga Cibuntu balaga hayang katangar ku Nulalajo Nulalajo ngadaguan balaga moal moal dibalaga rayang teuing moal dibalagakeun balaga lebar euy naon aya sia mabok demi Allah anjing naon tong neleket lo ka aing demi Allah aing keur play Tukang miras. mabok hah minum tong ngajebian ka aing atuh banget maneh jiga tomcat euy tong digugu teuing le jalma mabok kabong nu mabok demi Allah tong macam-macam ka aing aya macam-macam didodet ku aing demi Allah bejakeun ka aing adang pelek ye adang pelek Ciparai teh eta mah baheula mah adang galeng aing ayeuna adang pelek aing geus bawa ka ditu jalma bah si Aji ari kanu maboknya ari pamajikan dara dicium ai anu mabok dicium daun aduh eta bisa lempang euy ku aing dibawa ka ditu hade goreng di babaturan goreng jeung dulur ku aing borok-borok papan jati da jeung ayo sia kurang ajar Mangkurip. Sok ampihan. Hawa berentetnya tak gendong kemana-mana aduh eta biwir pika jebewe-jebewe sia eta Ari apa nanaonan? nanaonan aku budakeun serikeun Ari apa nanaonan? apa neta teh almarhum Basyurip Basyurip gitu Oh eta teh Basyurip boh. Buah Nya eta mah Basyurip lamun abah mah abah syarapnya banyak. jujuri ka kolot montok gitu bisi dorakan si ane Reka mana boh? hmm Reka mana boh? bodah rek ngungsi Ngungsi ka mana boh? aduh pan gunung geus beak ku jelema dituaran geus gunul pasir geus bulistir geus eueuh pi tempat urang cicing rek di mana sirah cai geus eueuh ngoletrak teu kauk tenang ku jalema teh diusir Ari si mak ka mana boh? panenung maneh teh baheula ge maot ngaletak setrum Indonesia mah pono baru kenapa is belut Morokan ranginang meri setrum teh Ari maot teh naon boh? iya abong bebenyi abong budak harimau teh inung maneh teh dicana ku Allah kuno kagungan Oh jadi Allah bogohon ka si mak.
murukan Allah teh Ari Allah teh nu kagungan bumi, langit, sawarga, neraka, katut pangeusina. Jangan nu kabogaan teh man, Allah teh murukan. Jadi inung maneh teh dicana kuno kagunganana. Oh gitu boh. Aduh. Bener. Urang ka alo teh yuk. Si eta mah Rek naon ka alo? Urang nepangan emak. Nitah modar ka aing. murukan alo teh lurah meureun si eta mah. Abah, Naon? hayang di baju boh. Hayang di baju. Tong borosia aing henteu. Abah, Naon? hayang dahar. Watir budak. Kayak gini berek ku abah kayak dibere. Lain lapar meureun nya watir. Abah, Naon? hayang disunatan. Alah, Hah? mun urang mah masalkeun. Hayang disunatan. Meni nyeri kana hati. Nyeri kana hati. Budak hayang disunatan. Abah, Naon? tong seserian abah. Cerik belum. Tina sedih jadi henteu aing. Abah, Naon? hayang ngising abah. Jadi kita bisa salah. Duh. Bangerat, anu baderat, nami mah suka ngangan. Kumpul dulur-dulur Ulah. Duh. yang akan semua pangabagda Gusti diterima. Yuk, saya mangga. Calukan batur-batur. Oke, Bos. Duh, oke, Bos. Dah. Hey, my brother everybody. Come here. Come here. Let's go. Let's go. Come on. Come on. Kemari. Ke sini. Tadi Haji. Dengar tieun beurnya euy. Hanas aing Inggris sana aing. Aduh ngah. Sokanya nanya sabun Yang akan semua pangabaktos Gusti diterima. Bulan? Diterima. Maksudnya? Waduh, eta sakit tu make sound system. Oh, sakitu mah berdagang tuh. Diterima. Geus kari Hah? diu. Diterima. Bulan? Aduh, Kari diu geus. diterima. Kalakah ungut-ungutan. tanya ke kene mah Naon cenah? Astagfirullahaladzim. sing toongkeun aya nya Diterima belegog. Geus kari diu. Ah, nu leres. Naon? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lain naon. Bapak maneh maot anjing. Kumaha kadengena si eta. Lain bapak aing maot belegog. Diterima. Be iraha maotna. Aduh jadi. ganti dibere nyaho jeung tatangga gitu Mun teh beja-beja mau teh. Eueuh nu modar aji. Bulan eueuh nu modar aji. Eueuh. Bulan para warti eueuh nu modar aji. Eueuh nu modar aji. Aji eueuh nu modar. Oh, tos 2 minggu. Aduh. Lain budak nanyaan cenah. Geus tong dicengcerikan ih. Anguran mah doakeun tuang rama cing ditampi iman Islamna. Masih awe haji. Tah kitu amin gitu. Beki parah. Parah haji, parah. Kunaon teu namang heula maotna? Eueuh nu modar. Eueuh nu modar. Oh, liper. Aduh. Eueuh nu mau. Eueuh nu modar aja.
Atuna sanes ka abdi kapungkur nuju meneng kene. Dai penyakit liver mah gampang. Enteng pisan penyakit liver mah kuhahanyiran. Nyaho aing oge ngadeueul nu liver kuhahanyiran. Kode belut. Nyaho. Ih, belut. Harmis. Tah, anu langkung sae mah cenah kututut. Aing ge nyaho aji ngadeueuh nu modar, muhun kututut. Eueuh nu liver aji. Is, tutut. Heueuh nyaho aji eueuh nu liver. Ih, tutut. Di pasian terang tutut-tutut teh. Eueuh nu liver, astagfirullahaladzim. Atuh lepat paingan tuang rama maot da lepat obatna. Kadahna liver teh kututut der kutai ucing. Sami we sareng ngaracun ka tuang rama. Allahu Akbar. Ade pingkeun mah. Gara kutai hansip teh buku. Masih we aji gieu ngah. Eban gagantung maneh. Tah kitu atuh sakedahna. Si aji gagantung maneh sakedahna. Tuh, celek di hareupan aing nu ti heula. Teuing pikiranna kumaha. Di tukang diukna. Di tukang diukna. Toel gitu. Di tukang diukna. Naon? Di tukang diukna. Karang tukang Kututut. Kana tutut deui. Di tukang diukna. Hei. Naon? Di tukang diukna. Dituk astagfirullahaladzim. Kututut. Hei. Naon sih? Maneh teh ka aing teh Noel ari ngomong henteu. Itu teu ngomong cenah aing. Di tukang diukna blegog. Mung aing merek di tukang diukna pacak aing kitu teh. Pati tadi ge kitu teh. Tetap merdeka. Tong menang dijajah deui. Goda sia teh papatong. Cere dina irung aing. Kumaha deuleuhan. Bina-bina teh kain teh kawas. Kasasama. Puas. Kabina-bina teh sia teh. Puas. Kawas lain ka kolot. Kabina-bina teh sia teh kain teh. Nepi ka itu. Puas. Kabina-bina teh aduh. Kabina-bina geus anjing. Puas. Aduh, junulak cangkeng welin. Meni kawas pamong praja nulak cangkeng. Aduh. Naon sih teh? Naon? Dengan ponok neungeut teu. Naon cenah? Naon nolo. Naon? Aduh. Wah, Naon sih teh? rasa. Naon? Aduh. Geuning aya Gusti. Ari geus am. Sugan teh kapiting. Dunungan disangka kapiting. Hei. Hare-hare we sia teh. Hei. Allahu Akbar. Naon? Dunungan disangka kapiting. Tutut. Aji kena tutut teh. Aya pikir saha naon Gusti? Hah? Aya naon? Keheula. Ulan Keheula. mending ayeuna. Ke maksud teh geus nyalse. Nah, dayana ge teu riweuh. Daguan. Geus rine. Pesan siapa nabi tos ka dieu? Aduh, burukan Cina. burukan ganti-ganti manehna beureun. Nenda hayang miluan
Hayang miluan. Baru kan arek di bawaan padahal mah kusinya. Nya. Ada hayang miluan. Yang pasti oge nya. Wayang. Hayang miluan ngenlang. Si itu mah pegangaleun kusinya. Nya. Kami ambil kasetnya. Henteu. Ada. Nyeri hate Ting tung tang ting ting. Abang lain grup bayi. Abang lain sore. Kadang-kadang ngobrol we aing mah diararantep. Komodo da si eta mah tara ngadukung ka aing. Ngariweuhkeun ari si eta. Awas nu kasurupan sia teh. Bina-bina teuing ae. Allah. Aduh itu segala ditubruk. Cing topi nakal luhur. Bina-bina teuing naon sia teh? Wow gede. Macam menepu dak nak kau. Naon? Macam menepu dak kau bulu tak bile itu kena sira awak. Mana emang ngomong teh kitu euy. Lain urang Jawa Barat. Mun bebeledagan jeung eungap mah dengene gaing. Urang mana maneh? Ku tidak mengirti awak dari Medan. Oh, di Medan. Betul. Urang Sumatera Utara, Geus lila aya di Sunda. Hah? Geus lila aya di Sunda. Apa itu lila? Tegodo can apal. Lila itu ikan ya. Ada ikan mujair lila. Eta mah nila beleguk atuh. Oh, can ngartieun meureunna. Akar 2 bulan. Sudah lama ada di Sunda. Hah? Sudah lama ada di Sunda. Ya kinten-kinten 3 sasi abi ada Sunda mah. Curik teh sia. Naon? Ning eta bisa ngomong Sunda biasa. Nah, naon kitu? Cenah sia teh urang Batak. Ai heueuh nya euy. Panggih. Galen ti Batak aing mah di mana? Ti Anir, ti Edan. Di denge teuing. Kumaha ieu teh Gusti? Wayahna. Ayeuna urang nyieun taktik lamun si Idrapak keukeuh peuteukeuh ayeuna teu daek dibawa disagrogeun ka dunungan urang nyata kalabeka. Kabeh urang kampung ahli sakra. Jelema-jelema anu aya di ahli sakra beakeun kabeh. Hakan kabeh kumaneh. Beres Gusti tos lapar abdi ieu deuh. Halo hoyong nedak ieu teh tos lapar. Si Idrapa teu wani urang pencit harita. Sae mangga-mangga sabab dunungan urang kiwari kalaparan nya teh hayang ngadahar tutut. Upami tiasa eta tutut teh dipais. Kade ngalana teh nya biasa disair. Umat ulah dikepung eta tutut. Lamun bisa sakabeh kampung anu aya di dinya urang didahar sabab eta ngeunah pisan sabab komo dibungguan ku tutut. Luar biasa eta tutut teh. Anjingna jadi riweuh kieu ngomong teh. Nya ngadenge tutut, nya ngadenge jelema. Aduh aing. Gusti, naon? Tingali aya jelema ka dieu jangkung gede. Wah, Aya jalmi ulang. ya. Eta utusanana meureun. Geningan aya jelema jangkung badag. Jega-jega nu ngeunah keur kaula dihakan ayeuna. Ieu mabok mangih gorowong nugar cadas mangih emas kiwari aya jelema jangkung gede jeung lobaan datang ka dieu meureunan itu utusan ti si Idrapa kabeh nyingkah heula bisi eta jelema sieun kurang sakabeh wayahna nyumput sawara dina waktu ayeuna ieu
Kurang hakan jemput. Cai mana? Aduh, ada rinit borek ngalah tutut ya. Wah, ngilu ngalah tutut mai. Namanya teh ini Nama sieun kabdi mah abdi mah jamina manis. Aduh, majarkeun teh manis. manis nanahaun saya teh beungeut sakitu jika jahe menang mekrek. Halus kena jahe menang mekrek Gusti ya. Heuh wayana. Datang niratang teman. Datang niratang teman. Eueuh mangkulingan ran Denera. Wah, Anjir, jelema ani gede. Alah, anjir. ya. Aja kaget anjeun manusia. Wah teh kareueun atuh. Nah, jelema teh ngagerem na turunan Bang Bara gitu. Bisa jadi. Orang gerem. Aja kaget hei, tenawa. Anjir eta sora. Sora. Aja kaget denawa. Wah. Ai sia nanaonan. Itu sorana gede resep. Resep teh. Sa ngaramane. Anjir eta sora. Sora ngarapan nih. Mudalang mamangsa muda. Kaula ngaran kala nyungir. Kala nyungir. Bener, ari anjeun. Ngaran kaula Bratasena. Hah? Bratasena. Orang Allah rata sena. Wah. Nah, aing teh kahareup aing disilakan. Baik kumana. Mencarekan kudunungan aing kahareup. Kumana sih? Saya yakin tinggali guntuna geuning karangeteng gitu aing. Gitu akang. Pada laur teuing Akan aku nasib Kang. Nasibna aing. Percaya ke Juragan Bima mah. Oh hey. Anjir Gusti. Naon teteh? Aya tomat. Curi nyebut tomat ka aing. Buat ka akang teteh. Alah beres Gusti teh kadang ngalalap aya tomat mah. Aduh. Dan Buat abis. oh bot. Ieu mudah-mudahan balad-baladna kalapaka teh. Ya. Gigi. Bisa Gigi. jadi. Bisa jadi teteh. Alah aya kacang panjang. Buat ka akang teteh. Ini karena eta keluarga sayurannya. Buat kacang panjang kawing. Keluarga Oh, kasih mah kacang panjang kaing tomat. Kajuragan Bima nya buat teh katunjar. Keluarga lobak bisa kana. Leret, ari rek diuk teh. Sugan teh eueuh gawir. Jadi we cilaka. Percaya gawir. Sedangkan gawirna teh jero. Aya gawir. Nanaonan bari lagi. Aisyah ngomong jadi gitu. Kunaon? Nah akang ge bepiluan kitu geuning. Nanti jadi yang kieu. Ih, gororon yang belum gitu atuh. Kurang cimuncang teh kitu. Denungan kebawakeun. Aya nu geus. Ngaran anjeun Bratasena. Gigi. Ari eta nu tukang. Sokan. Tapi Ya. Sanya. Nye. Ditanya ngaran. Peri Aduh. Ini peri bemetak itu. cepot ngaran kuring mah. Hah? Cepot. 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 Anu tukang. Abdi dawala. Sa? Dawala. Dawala. Naon dah tuh? Dawala. Mending goreng anjing ngeureun teh dawala. Jurik siapa nulis teuing. Nakeun bae atuh na. Da kitu ge meunang ngabubur beureum ngabubur bodas. Paling sia mah ngabubur sutan. Nya yang ngaran dawala. Si Jurik. Lain pikageuleun. Bae lah ngaran kuring. Wah goreng mah anjing ngaran dawala. Batur mah Peri, Anton, Anton Denny, betul. Paling goreng ujung. Dodi.
Dadi. Naon dia? Dawala. Si Jurig. Pengen sang Saruli teuing na ngaran aing. Ini dawala pakeun euy. Naon anjing ngaran dawala? Dawala. Gane sia teh. Situ ngaran dawala. Atukeun bae. Udah goreng mah ngaran dawala. Dawala. Ih, sia teh. Lain ku Abina-bina teuing. Ku cedihan jelema. Naon di Akang? Naon? Dipikir-pikir ngaran sia dawala. Kang Pepe leuweun atuh bisi. Kang Pepe lah bebarean musuh. Heeh, bebarean mah musuh ngahina atuh lacek-lacek teuing mah ulah. Anjeun di mana? Aing saking kampung ahli cakra. Hah? Saking kampung ahli cakra. Wow. Ya. Ahli cakra. Iya. Rek mana aja? Aing rek mangihan anu ngaran Kalabaka mana? Aing geuningan nyeun nanyakeun Kalabaka. Iya. Lamun maneh apa Kalabaka teh dunungan kaula. Nu dipunyung di dama-dama ku aing naha maneh susah sisi sia kadunungan kaula. Anjeun Bratasena dina waktu ayeuna anjeun geus teu sopan wayahna ku aing rek direcak-recak dihakan ku aing. Wayahna anjeun geura serah bongkokan Bratasena. Geura serah bongkokan sasusah sisi kadunungan aing bangsat. Hah? Di mana dunungan sia? Wah. Dek naon? Aing hayang pangi. Dek naon? Aing hayang pangi sabab aing nganterkeun dua padati sayo. Duh sangu tuh. Keur naon? Aing wawake ti si Jabra. Ya. Ulah dibikeun ieu mah kadunungan urang-urang hakan ku sareang. Beres Gusti ngan abdi mah mungahkan itu nu belah tukangna. Makan bersama. Nah, Sieun teh pangaranna dawala. Aduh. Ieu ngaran dawala. Aing kemas-kemas teh ka Akang teh jelema. lamun aya masalah aing gelut moal jeung sasaha jeung si itu aing Ragaji celina. gaplok ku aing sungutna gratuman. Bratasena. Aing. Ya, kaula bawahanana, wawakilna. Saat sana dibikeun kadunungan urang mana sanguna? Oh iya, anjeun antek-antekna. Bener. Alpati balapati utang urang deuk bae bilang. Wayahna sia dipaehanna ku aing. Kurang aja Dinulega jeung aing pisan. Moal sia. Nah, tewa Kang ganya. naon tuh bagian sia Sok lain. aing mah teh yang ting moal karooh pek lamun sia bogoh mah wah aing mah karooh Kena cium ganya. gara-gara ku sia kitu Mal karooh gitu kan. moal karooh teh bejan mun geuna bejan aing Sok. Ulah karoh. Langkah adi sama. Pencet rakanya lak-lakanana. Tewa Kang. seru gorengaran teh Cik lu benerna. Lamun teu ngabejakeun sunut. Naon sasaha? saha nu gorengaran teh Kasieun. Naon emang dawala. Ai kasieun mah gede itu teh. Abdi mah heureui. saha seru gorengaran teh Emang dawala mah meni gede ambah. Meni Meni memasukin hatinya. teu sabar. Tapi mah heureui Mang Dawala, ieu mah nami anu pangsae-saena di alam dunia nami Dawala. Sieun teh Kang. Teh Dawala teh. Aduh, Mang Dawala meni ganteng. tong sakali-kali deui nya Oh, Mang Dawala da abdi mah heureui. Banyol. heeh nya Ampunten Mang Dawalanya. sami-sami Mangga tuh Mang Dawala. mangga Sampurasun. rampes Sopan tapi Mang Dawala. Sugan tetos tebih Mang Dawala, Mang Dawala.
Anjing ngaranna wala. Sia. Alaresani Raden Arjuna parantos jagjag Doh, leres. saparantosna tuang balakesakan Leres. nyata nyusul rakana Arya Bima Hinggih. anu kiwari baka beto tamasan sedanten ulah dia bala tam-tama hangkot buta. Wah. Mangkulingan Tatan nirat tangan teman mewuh mangkulingan rana Teuing Kakang Bima Loh, leres kula. geningan keur dihurup sedanten ulah dia bala tamtama begal jigana Sumuhun tangto. rupa-rupa irma rek neang Dah, sikala bakah yang nyaho kumaha juntrungan anak kumaha gede na kumaha rupina. kumaha rupana Leres. Kakang Bima orang ingkang bakal ngabantosan salira kaula Arjuna Kakang Doh. sawiji-wiji huruf euy. Iya, ayo kula. Doh. Anjing deui buk ngalangan. Atuh mun urang mah dicukur heula. Sia. Lamun mun gomplok. Wah. Anjing jago aja. Wah. Wah. Hebat dulu euy. Disangka samangka meritas gitu. Waduh, tina naon teh samangka. Aya, euet. Doh. Aja batur. Ayo lo kampung. Sini mah kampung. Awas Kang. Alah, sia rasakeun dia sok. Uy. Awas. Anjir macok. Ulah, nama cok. Ulah, kawas bangu. Siga beo. Oh, beo nama. Aduh, ada. Uy. Wah. Wah. Mana bieu? Aya anjing kena jubluk. Hakan ku sia teh. Ha, sia kapangi deui. Apa? Sok sia. Tulus, Hah? tulus pencit teh Kang. Dulu sia digule teh ku aing. Cocok lah. Ngahina bae. Rasakeun sia Bang Dawala. Sok. Nyarta jurus teh. Wai, Wah, anjir hebat. kuat. Ditunggu malik deungeu ka aing. Sidik teu keuna we nya. Murukan keuna berarti teh.
Aduh. Hebat dulu. Dengan tejang. Rasa. Sidik kebeun mah. Lain anak nanaonan. Khawatir kieu. Jangan makan sentet. Anjir hebat euy. Hebat bener euy. Woi batu. Alah. Karasa beren seueur. Kumaha karasana? Alah, Mang Dawala. Bosek sia. Alah, ampun, Mang Dawala. Ampun. Kaiten batin. Tulungan, ampun modal reset. Hai. Alah. Panuju teh sia. Biasa ini tongeng-tongeng dia. Minta nu biasa, Ala sunah. anu standar, Standar. jagoan ngarempuk geus ya. Wah, coba. Woi. Ya. Woi. Wah, aduh. Anjir. Mata seueur. Hei, Nyilak kieu kada dua ji bocah kada. moal nyiram. Moal nyiram kitu. Aduh, ditajong beuceung menikah nyeri kieu. Moal teh jalingit atuh. Nah muntah-muntah. Siram teman. Lebareum. Siram. Kawin.
aing naon menang meuli 5.000 keluar deui atuh dah kana barang dahar kana depan aing dihakai deui we geuleuh hah geuleuh bari nage naon hayang maneh cak ceting hakan ku maneh teh dari meni segala hayang maneh mah kaing teh na ulah aing bahagia tadi nah hayang urut enceh aya ulah anjir aduh wah bang ulah ditenggelan mang abdi bang watir akang bang ampun watir anjir buat ieu geus akang karunya aing make batu sia atuh ulah nu pageun nah make tetanggahan nah hujan euy da tadi hujan deui paharondo anjir utah kurang ajar sia babuk kerja begitu utahan ka aing sing utahan alah mang ampun mang sia aduh siapa sih kieu aing kulimis buat teu bau kurang ajar mang jeung abdi oge ulah dilawan abdi mah aduh alah keur nyiram abdi teh nah pacar aduh asa jadi beung sosogedeun aing nu badanna geus kekerebekan tita tadi aing bejeung wah aing mah lamun kurang dahareun laparna luar biasa wah tang saha tuh jelema jagung gede itu wah aya milik deui sumohon tadi kahayang teh si Jerafa anu jadi panungtungan ame aing bebas kadaharan jalma-jalma di kampung Ali Cakra nya teh kabeneran teh aya jelema yaplingi sampurasun yap iya saha ngaran teh Jalu aing Pilawa sia anu ngaran Kalabaka bener ke doan dakwaan aduh tersangka siki adi mere hakaneun anu gede saha ngaran teh Jalu aing Pilawa wah halus garanya euy jasa imbang jeung dedeg bener maneh tina di kampung ahli Cakra bener nyaho datang ka dedek naon dek dihakan kusaha ku Kalabaka apa Kalabaka saha sia galak lauke euy aya jelema galak Bilawa aing sia teh apa aing teh Kalabaka aing apa sia teh dek dihakan ku aing lamun sia hayang ngakan aing sok sia semplakeun tak kenca bagatu pegelatkeun buuk lamar ambakan sarami keluar nyawa tinaga urang cogo jeung aing walah bener maneh ngomong ke di Bilawa coba sia kurang ajar modar ku aing modar sia modar saya ampun buat kurang ajar sia sige naon eta ngampul atuh akang kali jam
dosen. Aisyah naonan atuh. Sileukeung jol jebet tuh kana aing euy. Ya atuh. Cuman ada can udang sia. Bino bangsa jeung aing kuy. Wah, eta. Udang sia. Ampun bilawa. Enyo yeuna. Tak jodoh sedening kuku pacanaka. Modal sampe ampun. Wah. Wah. Agor-agor banget. Binatang sia. Desapira. Buyuk. Agor-agor banget namo. Good. Duh. Naon? Cok, jauh ni mah. Wah karasaeun akang ditengah. Cok, hakan aing. Cok, aing liwat cok. Sok aing Udang si teh. Coba ni ka aing. sok aing bubur gitu kan. Nanti nyawa aing teh RW. Itu siapa? Aing geus bae wani siapa? Aing geus bae wani neungeun. Ka kan dipaehan heula tuh. Mun dipaehan mah kabeh teueul. Tuh. Sia teh pahlawan keberangan buyuk. Ayo sia. Kan si babu kunti gua atos parantos di ka kampung ari cakrakeun ku abdi. Wah, atuh tos aman. Ayo. Ini Yang Akang alhamdulillah dulu bebas dina ancaman kalabaka kampung Ali Cakra. sumuhun bebas. Wah, eta bulan Pandita Ijrapa maulah oh nepi ka kepro. luar biasa bungahna. Oh tangtos. Sok sanajan sakumaha endana basa mah bisa ngagambarkeun kana kabungahna Ijrapa. Sumuhun. Malahan janji ka Pandawa Kumaha di mana mangsana Baratayuda bakal jadi tawur. bade bakti diri. Ka sareng Ka putrana Irawan. Yang ulan. oh umur kete Pandawa teh satos ieu teh bade ka Cempelerja. Oh, bade ngasa ya marah. Heeh, ngana mun dilalakonkeun moal teu nepi ka jam 8 meureun. Heeh. Kewe disambung. Ieu dilakonna ge kalabaka pejah. Sumuh. Heeh, ya. Ulang. Apunten dina sadaya Isami-sami. palepatan. Sami-sami, Bobo Akang. sapanon carang sapakan ti akang sapara kanca. Laras. Heeh, salamet anu nongton, salamet anu ditonton. Sekali salamet tetap salamet. Salamat. Gila lakon kalabaka pejah orang pungkas ku kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang si gotaka.